para wargi sadaya, wilujeng patepang dina acara Sabda Sunda. Mugia janten berkah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Injil Yesus Kristus numutkeun Santo Markus. Sanggeus poe Sabat tutup, Maria Magdalena, Maria indungna Yakobus jeung Salome mareuli boreh seungit pikeun ngaborehan layon Yesus. Arinditna ka makam poe Minggu isuk-isuk pisan, barang meletek panon poe. Saha engke anu ngagulingkeun batu tutup pajaratan? Ceuk maranehna bari lempang. Batuna teh kacida gedena. Tapi batu tutup makam teh kasampak geus aya nu ngagulingkeun. Tuluy bae arasup. Barang geus araya di jero, maranehna mani tinggal rebeg. Nenjo di belah katuhu aya nu keur calik ngora-ngora, jubahna bodas. Pok nu keur calik teh ngalahir. Tong sarieun. Nyai tangtu rek ngalayat Yesus urang Nazaret anu dihukum salib tea. Anjeunna geus teu di dieu, geus digugahkeun. Tuh, kari urut ebogna. Geura pupulihkeun bae ayeuna mah ka murid-muridna, ka Petrus oge. Bejakeun, anjeunna geus angkat ti heula ka Galilea, sakumaha saurna tea. Engke tangtu kapanggih ku aranjeun di ditu. Maranehna kaluar rurusuhan ti jero pajaratan, tuluy lalumpatan. Maranehna teu ngomong naon-naon ka saha-saha oge lantaran sarieunun. Eta wanita-wanita tuluy nepungan Petrus jeung batur-baturna, sarta kalawan ringkes nyaritakeun anu dipesenkeun ka maranehna tea. Sanggeus eta mah, Yesus ku anjeun ku jalan murid-muridna ngawawarkeun eta amanat suci tur abadi. Ti marsik nepi ka magrib, ngeunaan kasalametan anu langgeng. Sanggeus Yesus gugah tina pupus, poe Minggu isuk-isuk, pangheulana nembongan teh ka Maria Magdalena. Yesus kungsi ngaluarkeun 7 roh jahat ti manehna. Kumanehna dibejakeun ka mitra-mitra Yesus anu keur prihatin jeung careurik. Di bejaan yen Yesus geus hirup deui teh, tur jeung Maria mah malah geus papanggih, maranehna teu palercayaeun. Geus kitu ku cara sejen, Yesus nembongan ka 2 jelema ti antara pangandutna nu keur di satengahing jalan rek ka hiji kampung. Eta anu duaan baralik deui ka kota bebeja kanu sejen, tapi teu dipercaya. Panganggeusanana Yesus nembongan ka 11 muridna waktu maranehna keur dalahar. Maranehna ku anjeunna diweweleh lantaran teu baroga iman jeung keukeuh teu percaya ka jelema-jelema nu geus narenjo sorangan anjeunna hirup deui. Geus kitu saurna, datangan ku maraneh sakuliah dunya. Siarkeun Injil kasalametan ka sakabeh manusa. Salamet anu percaya kana eta wawaran sarta dibaptis. Sabalikna cilaka anu arembung percaya. Nu palercaya bakal dibere kakawasaan nyieun kaajaiban-kaajaiban. Bakal barisa ngusir roh-roh jahat ku nyambat jenengan kami. Bakal barisa ngomong dina basa-basa sejen. Lamun nyekel orai matih atawa nginum racun, maranehna moal naon-naon. Lamun nyabak ka nu geringna tangtu cager. Tutup Gusti Yesus ngalahirna ka maranehna. Anjeunna terus diangkat ka sawarga, terus linggih ditengeneun Allah. Murid-muridna tuluy ariang nyiarkeun Injil kasalametan kasuklakna kasiklukna. Tur Gusti oge ngiring barang damel nyarengan maranehna, ngayakeun kaajaiban-kaajaiban, geusan ngabuktikeun yen hal anu disiarkeun ku maranehna teh sayaktina.
Sakitu dawuhan Gusti Allah.